Oh pengantin teh ada Asri. Pengantin aman pengantin. Pengantin ayayeun. Dari masing tetap buat ahli fotografer yang luar biasa. Ibu Juju, Ibu Juju, Ibu Juju, Ibu Juju, Ibu Juju. Ibu Juju, Ibu Juju, Ibu Juju. Ibu hajat keluarga besar. Pengantin. Kemana pengantin istri moal? Ayo diantos teteh. Kareke panggi sekali, kareke ngobrol sekali, kareke bareng sekali. Karek ninggali panona, karek ninggali pipina, karek ninggali pitisna. Langsung bogong, tarik eta dola doli, si mojang seksi anu panggi poe kamari. Dola doli, si mojang seksi bocah nu patanya poe kamari. Kareke diajak bareng, kareke diajak-ajak, kareke bareng sekali. Langsung bogong, karek ninggali panona, eta karek ninggali pipina, karek ninggali pitisna. Langsung bogong sikat ayayeun. Dicabut pengantin si Raja Sawer. Serelele, serelele, hai Raja Sawer. Siap, siap. Bajidorkeun cenah. Panona katinggali berem, sabulana teu daek berem. Kahaja ngosongana beudeg eta muasaan ipit aeung. Rasa bogo eta tibareto, rasanya ati baheula. Ari abdi eta nu cintana, manehna anu ngewana. Nu ator-ator impit ageung, jadi ubar beri beuteuh. Bareng janu impit ageung, jadi nebangan kaludug. Ieu mah ukuran lagu sanaos dapat lucu. Pilih aya eta nu kaganggu, hapunten ulah rek ke Bandung. Panona katinggali berem, sabulana teu daek berem. Kahaja kosongana beudeg eta muasaan impit ageung. Rasa bogoh hati bareto, rasanya ati baheula. Ari abdi nu cintana, manehna anu ngewana. Eta geuning ayeuna kapanggi modal, teu naon janji. Pajar cenah lelengohan, lelengohan geuning duaan. Padahal mah terus terang balak satara masna. Pan eta jujur, lamunnya hoti tadina beureun abdi moal lieur. Sira asa beula bu haja, asa dibobodoh pisan ku manehna. Asa dibohongan pisan ku manehna. Asa dibobodoh pisan ku manehna. Asa dibohongan pisan ku manehna. Teu hayang kadua kali ningali manehna deui, teu hayang kadua kali ngadengi manehna janji. Apa nona katinggali berem, sabulan teu daek berem. Oleh haja kosongan beudeg, muasaan impit ageung. Rasa bogoh hati bareto, rasanya ati baheula. Ari abdi nu cintana, manehna anu ngewana. Hoyong dua lalaki. Siap.
Aya dua lalaki kanggo ibu hajat pada didangsungkeun wae.
Samsu kusir kiritik ditumpahkan ku Sophia ditarik ku tapak kuda lepanana cakak gunung maksud narik kembali padi beli nanti bapak tani di banjur ku air mancur atau aku banyu biru tuluy meuli eta tala sebentul ketinggalan ikan emas lobana sembilan harga nagi 36 dituang nama niraos datuang nama menang jingkong tuku kupaya awengan bari lencong ulang ngeprai soloyong bu haja soloyong Samsu kusir kiriting ditumpahkan ku Sophia ditarik ku tapak kuda lepanana cakak gunung maksud narik mali padi beli nanti bapak tani di banjur ku air mancur atau aku banyu biru tuluy mali tol sebentul ketinggalan ikan emas lobana harga nage 36 soloyong panganten siap ayo martiem kedodokan iwak dari kepindang dari rada sombong sing luar negeri gayane kaya wong bule rambutne ana warnane disangka bule beneran padahal dadak semirangan soloyong seno balik sing Taiwan dia sombong pisan ngadirakeun seno balik sing Taiwan tangga batul pada ngedebret disangka wartiem stres ngomongnya sedalan-dalan gone pasat Taiwan wartiem mani kedokan jumur besek kedodokan iwak kodong pindang teri rada sombong sing luar negeri di modalan yo selele ayak kene panganten keluarga besar ibu hajat bapak hajat wartiem mani kedokan jungur pesek kedodokan pindang dari ikan dari rada sombong sing luar negeri gayane kaya wong bule rambutne ana warnane disangka bule beneran hoyongane rangkulan salira siap ayak rangkulan salira ayak kene ayak siap ikhlas memang ikhlas
Eta sakura nu dipikahoyong larasaan eta ditedunan oreng mengkol kasih kangen anu payun bae ikhlas memang ikhlas ridho dengan ate emutwai kasalingira diri memang nyeri berat pikenepi baginten keadahna guratna urang papisan sia duh bebende anu ayeuna eta mata kenineng sagalana amun keur seuri mata kenineng kunyaan panganten mun keur baeut dinengku goreng patutna aduh bebende eta bebende anu ayeuna eueuh mata kenineng sagalana panganten mun keur seuri mata kenineng kunyaan mun keur baeut dinengku goreng patutna resep ku sayadana sok bawa karep sorangan aya ye resep ku gorenganana mun gajian loba pisan eta pamentangan duh bebende anu ayeuna mata kenineng sagalana amun keur seuri mata kenineng kunyaan mun keur baeut dinengku goreng patutna siap hatur nuhun